Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadil hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zuwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalin wa ulai wa shuhada'i wa sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan la rusyabrul qadir ajilani khususan la rusyadi Nabi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhum khususan la ruhi musanniful kitab Safinatun Najassanawi Abantani Ajawi Muslim wa puruhim wa syilatim wal mu'minina wa mu'minat wa muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Salahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana mengasan kitab Safinatun Najah matan Safinatun Najah faslun ari eta hiji pasal takdiruhu huwa faslun. Fardhu tayamum ari pirang-pirang farduna tayamum khamsatun eta aya 5 al awal ari anu kahijina naqlu turabi eta mindahkeun taneuh. Asani ari anu kaduana niatu eta niat asali suari anu katiluana masu wajhi eta ngusap beungeut. Arabiu ari anu kaopat nama susyai'in eta atawa masu yadayani eta ngusap dua leungeun ila mirfaqaini nepikeun kadua sikuna. Al khamisu ari anu kalimana tartibu eta tartib bainal mashataini di antara dua usapan. Fardu tayamum aya 6. Nu kahiji mindahkeun taneuh tina wadah kana leungeun. Anu kadua tuh fardu tayamum nu kahiji mindahkeun taneuh, anu kaduana niat. Jadi nu kahiji teh memang niatnya pindahkeun heula taneuh. Lamun misalkeun taneuhna dinu wadah dinu piring tempelkeun heula leungeun urang kana taneuhna. Terus niat abdi tayamum karena rek merdih rek ngalakukeun salat fardu kana Allah taala kitu bahasa Sunda lamun teu bisa bahasa Arab niat tayamumna. Nah teteh geus niat tuluy usapkeun ta si taneuh anu menang ditetelkeun kana leungeun ditempelkeun kana taneuh teh kana beungeut. Nu kaopatna teh badua leungeun nepikeun ka dua siku. Jadi lain ngumbah ngusap dua leungeun dikeun ka dua siku. Ka siku-sikuna anu kagenep anu ke kalimana tartib gitu. Paslun ari eta hiji pasal mubtilatu tayamumi ari pirang-pirang perkara anu mata ngabatalkeun kana tayamum salah satun eta aya 3. Mata geus ka hiji perkara abtal anu mata ngabatalkeun ieu mal wudu kana wudu. Sakabeh perkara anu mata ngabatalkeun kana wudu mata ngabatalkeun kana tayamum kitu maksudna. Waridatu jeung kaduana murtad wa tauhumul mai jeung katiluna nyangkana aya cai intaya mamalamun mata aya mumil si jamal dipakdi ku sababu cai. Jadi kumaha maksudna nyangkana aya cai teh wah urang tayamum weh tapi nyangka mehna teh wah jigana di jarak 100 meter ti dia aya walungan gede kadenge sorana. Nyangka kana aya cai bra eta mun kos kitu batal tayamumna. Kitu maksudna nyangka-nyangkana aya cai teh. Pasun ari eta ji pasal alladzi ari perkara yadhuru anu jadi suci ieu ladzi minan najasati tina pirang-pirang perkara anu najis salasun eta aya 3. Barang anu najis bisa jadi suci. Anu kahijina nyaeta khamru arak. Idza takhalalat di mana-mana jadi cuka ya khamru binafsiha ku sabab jenisna ya arak. Nu kahijina arak di mana-mana berubah jadi cuka eta arak ku sorangan, teu dicampuran naon-naon, teu make fermentasi naon-naon. Wajilul maitati jeung kaduana kulit bangke. Idza zubigo di mana-mana disamak ieu jildul mayit anu kaduana kulit bangke di mana-mana disamak, dilaan, dipoekeun, dijemur, kika garing kulit bangke. Sakeun aya sapi paeh dicokot kulitna, dijemur, digaring, disamak, dijilid. Eta jadi suci. Kulitna jeung bedug teh naon kulit bangke. Wa ma jeung katuna perkara barang sora anu jadi ieu mah hayawanan eta hayawan. Jadi maksudna perkara barang sora jadi hayawanan teh maksudna teh misalkeun aya bilatung anu jadi tina perkara najis.
Misalkan bangke anjing keluar bilatung tapi bilatung nama suci, bangke anjing na doang atau bangke na doang anu najis, bangke sapi, bangke domba keluar bilatung keluar cacing tidak bangke hewan anu keluar nama hewanan teu najis gitu maksudnya. Paslun ari teh pasal an najasatu ari pirang-pirang najis teh salasun eta aya 3 mugaladotun tegasna kahiji najis mugaladoh wa mukhafafatun yang kadua najis mukhafafah wa mutawassitatun yang katilu najis mutawassitoh. Al mugaladotu ari najis mugaladoh najasatu kalbi eta najis anjing wal hinziri jeung najis bagong. Wa farya hadhima jeung anak salah sahijina najis anjing jeung bagong. Wa mukhafafatu jeung ari najis mukhafafah najis anu hampang baulu sobi nyata hijik eta ciki na budak lalaki allazi anu lamiyat am anu can barang dahar ya si sobi kaya labani salian ti ci susu walam yablug jeung can nepi ieu umurna budak al haula ini kana umur 2 tahun ci kompolna budak lalaki lamun ci kompolna budak awewe mah tetep asupna najisna mutawassitoh lain najis moal papa anu dimaksud guna najis moal papa mah budak lalaki anu ngompolna budak ci kompolna budak lalaki anu can barang dahar naon-naon salianti asi air susu ibu jeung can tepi umurna kana 2 tahun. Tah eta cain najis anu kitu teh disebut najis muapapah. Wa mutawassitatu jeung ari najis mutawassito sairon najasati atas sakakarina pirang-pirang najis. Jadi najis mutawassitoh mah najis anu salianti najis muapapah jeung najis mugaladoh eta asupna kana najis mutawassitoh gitu. Paslun dari taji pasal al-mughalado tu ari najis mughalado tathuru eta bisa jadi suci najis mughalado bisa asala gosalatin lain gosalatin kalau 7 pirang-pirang kumbahan. Cara ngabersihkeun najis mughalado ku 7 kumbahan. Bada izalati aini hadina sabada micen aina ye najis mughalado ihdahunna ari anu salah sijina anu 7 teh biturobina tetep ku make taneuh. Cara ngabersihkeun najis mughalado teh nyaeta nu kahiji kudu dileungitkeun ayeuna rupana najis teh kudu dibersihkeun heula dina sameh ngumbah teh misalkeun aya bekas gigitan anjing atau letakan anjing dina kaki tah sampai dikumbah 7 kali teh leungitkeun heula tapak letakan anjing teh tara kasupna najis mughalado najis berat geus bersih tuluy kumbah 3 kali ku cai misalkeun anu kopatna make taneuh tambahan deui nepikeun ka 7 kali gitu. Ngumbahna 7 kali balikan. Tapi dina sabada ngaleungitkeun heula najisna 7 balikan teh jeung salah sahiji anu 7 teh make taneuh atau make leutak gitu. Wa muhafafatu jeung najis muhafafah tathuru eta bisa jadi suci najis muhafafah bi syar'i maiku ngaberjalankeun ieu cai alaiha kana eta najis muhafafah. Magula bati sarta ngalindih wa izalati aini hajeng micen aina najis ieu muhafafah. Cara mirangkeun najis muhafafah ciki budak lalaki. Kumaha carana? Anu can tepi umurna kana 2 tahun jeung can minum naon-naon salianti air susu ibu can ngadahar naon-naon ngabersihkeun teh cukup ngaberjalankeun cai. Banyur we hungkul ke cai gitu. Tapi syaratna dina sabada ngaleungitkeun aina najis. Aina najis muhafafah kudu leungit heula rupana. Gitu misalkeun contohna teh kompor budak lalaki lap heula tika bersih banjur ku cai bersih geus sakitu ge suci lantai teh. Mutawassito tu jeung aya najis mutawassito tan qasimu eta narima kabagian najis mutawassito ala kismaini kana 2 bagian. Ainiyatun tegasna kahiji najis mutawassito ainiyah wa hukmiyatun jeung kaduana najis mutawassito hukmiyah. Al-ainiyatu ari najis mutawassito ainiyah allati eta najis laha anu tetep dina yellati teh launun ari aya rupa rihun jeung angse wa ta'mun jeung rasa. Pala budak mangka teu meunang henteu itu si jama min zalati launiha tina micen rupana ieu najis ainiyah. Wa rihiha jeung ambeuna ieu najis ainiyah wa ta'muha jeung rasana ieu najis ainiyah. Wal hukmiyatu jeung ari najis hukmiyah. Bangsa hukum tegasna najis hukmiyah teh najis mutawassitoh bangsa hukum. Alati nyaeta najis lalaunun anu teu aya rupa wala rihun jeung teu aya ambeun wala toma jeung teu aya rasa yakfi nyukupkeun ka kaanjeun zariul mai ngaberjalankeun ana cai alaiha kana eta najis. Jadi najis aini mutawassitoh kabagi 2 aya najis anu bangsa ain aya najis anu bangsa hukum.
Ari najis anu bangsaen kudu ngaleungitkeun rupa, rasa jeung ambe eta najis. Lamun mah najis mutawasito anu bangsa hukum cukup ngaberjalankeunna cai kana eta najis. Soalna najis mutawasito anu bangsa hukum mah eueuh rupa, eueuh rasa, eueuh ambe, cukup ngaberjalankeun cai ngabanjur cai kana eta najis gitu. Paslun aqulul hadis sagitulah wallahu a'lam bissawab.